Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa wilujeng patepang sareng simkuring Ashari Aprianti dina acara Up News. Majalaya katelah ku industri tekstilna. Salian ti eta, Majalaya oge kasohor ku borondong garingna. Tapi nu produksina tos langka. Salah sahijina nu aya di Kampung Sangkan, Desa Laksana, Kacamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nu kumaha pangrajin borondong eta dugi ka ngalagenda? Pamiarsa, nyanggakeun hasil liputan. Borondong nyaeta kadaharan khas Majalaya nu dijieun ku beas ketan, nu pernah kasohor ka mana-mana. Nu nyieun borondong geus jarang dipanggihan, tapi aya keneh anu masih nyieun borondong dugi ka ayeuna. Salah sahijina di Sangkan, Kecamatan Ibun. Pabrik borondong Madurasa nu maena nu geus aya ti taun 1860. Usaha borondong ieu teh geus 3 generasi. Borondong nu mimitina ngasa ukur aya dina hajatan dijadikeun ladang usaha ku maena. Usaha ieu geus nyetak rekor muri salaku pangrajin borondong anu panggedena se-Indonesia. Maena netelakeun yen eta usaha teh mangrupa usaha kulawarga anu turun-tumurun. Pagawe nu nyieun borondong nage masih keneh keluarga maena. Dari kapungkur Bapak pas salami menjalani usaha ieu teh aya amis kaitna teh. Borondong mohon namina olahan tradisional memang eta kadang-kadang osok dipilarinya betul teh osok naroskeun gitu. Karena misalkan orang keluar kota, di mana ya di Majalaya, oh borondong gitu. Mana borondongna? Artinya borondong terus dikenal gitu nya. Eta sebuah peluang kangge pangsa pasar. Tapi kadinakeun ternyata borondong teh tacan jadi makanan ciga cemilan lah, seperti keripik mah kan kapanpun dimanapun orang suka, anak-anak tetapi sepuh oge seneng gitunya kena keripik. Borondong mah identiknya sareng oleh-oleh, diukur kedah aya hungkul tos aya mah kadang-kadang diantop gitu. Nah eta eta hungkul kendala teh borondong sampai saat itu tacan familiar, tacan jadi kebutuhan makanan baru sebatas oleh-oleh. Ada kemarin pas sabara alami gitu. Sabara alami damel di dieu. Tahunan ya tahunan. Oh, di zaman mah keneh. Di zaman mah. Oh, ayo 20 tahun mah. Pokoknya 3 gadis ya, jangan mah tuh dia. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap, simkuring Ashari Aprianti, amit mundur amit mungkur, hapunten nu kasuhun, bilih aya basa nu teu luyu sareng undak usukna. Bilih luhur saur bae dicarek rumaos sanes ahlina. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiarsa, hatur nuhun melaporkan ke usuk Indo. Pamiarsa, mung sakitu nu kapihatur. Salah kan? Pamiarsa. Kelak belum dulu. Pamiarsa, mung sakitu nu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Pamiarsa, mung sakitu nu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap din bagi Pamiarsa, mung sakitu nu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta nu